Wilujeng tepang sadayana tepangkeun wasta abdi Eka Rosa Datya Saputri di kelas 10 MIPA hiji. Jadi di video ieu abdi bade ngawirahkeun tips dan trik dina nyegah virus corona dina kahirupan sadidinten abdi. Wiluh jeung lalanjo sadayana kanggo di skip nya. Anu kahiji, nalika tuang kami disarankeun pikeun nganggo ceut urang sorangan timbang nu batur kanggo ngalingan kamungkinan virus. Anu kadua, disarankeun nuang ka tuang anu diasakan ku ngaliran saingna pikeun ngirit kabutuhan jeung tuangna anu disarankeun sorangan teh oge lengkeut sehat. Kusabab urang terang naon bahan anu dianggo. Anu katilu, saatos kagiatan atanapi ngayangkeun naon wae nu dipigawe disarankeun ngumbah pandangan di handeupan cai ngalir sareng menggunakan sabun umpami teu aya cai anjeun tiasa nganggo sanitizer